Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka pun anak teh tiwas aya nu nyandak. Atuh pun lanceuk diberok. Jalaran bicara areng tengah serat cap singa. Cek ye sih nyaritana teh bari murbutkeun Cipanon. Komo ayeuna mah jeung kasuat kaseuit deui kasedih hatena. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Matir teuing ku tanteh kitu lalangkon bibi teh. Atuh balik we ka lembur bi. Sahanteuna di imah sorangan mah meureun moal susah-susah teuing. Sanajan bibi teh upamana teu boga naon-naon. Panu tutah-titah mampir aku eueuh. Bu Haji nyaritana jadi kapapanjangan. Anu saterusna mapatahan ka Nyi Esi. Nya eta juragan. Mangda abdi ngabalesan oge di lembur teh. Aya nu bade ngahina. Siangna pun lanceuk di bangkol. Ari wengina kurunyung aya pameget. Karo rompong. Ari akon-akonna mah nepi barang ku pun lanceuk. Nyebatkeun yen pun lanceuk teh kabur cenah ti pangberokan. Ayeuna hoyong pendak sareng abdi. Ya horeng abdi teh ditaripu pada diraksa kahormatan. Mung saena teh kabujang aya nu haat nulungan. Duka saha. Alhamdulillah abdi salamet. Mung sareng pun anak papisah. Bade bangsul deui ka lembur. Ngaraos paur. Margi nu bade ngahina teh aya di ditu. Alah. Tidak teuing bibi. Bu Haji cari nakdak ngarasa watir nu lain di kieuna. Ari ras ku nasib ieu awewe. Jorojoy we. Aya hate hayang ngarawatan. Keur mah lanjangna kamari teh kakara minta balik lantaran rek boga salaki. Lain kumaha bi? Lamun milu we atuh ka kuring daek. Kuring mah karunya we ka bibi. Di dieu sararak si ruruk teu puguh padumukan. Bu Haji nyarita deui. Nya bi, mending oge milu we jeung tinimbang kieu mah nyang saramaneh. Keun susuganan atuh Gusti Allah jaga marengkeun bibi bisa papanggih deui jeung nu jadi anak katut salaki bibi.
Pak Haji mairan ngarasa kacida panujueunana maksud Bu Haji kitu teh. Telanggung juragan. Hatur nuhun juragan. Aya mana kersa ngampihan. Kanu katalangsara. Nyi Esih murbut deui Cipanona. Bakating ku ngarasa bunga. Geuning pitulung mah ti mana we jolna. Da puguh Gusti Allah mah wenang. Oge tetela mantena murah asih ka makhlukna. Syukur atuh ari daek mah. Hayu aya nama. Urang begat dokar we sugan aya nu ti lembur. Weuh wae nya atuh sugan aya wahon nu ngakut gemuk ka Pasir Wangi. Ceuk Pak Haji bari terus ngagedig ngareneng jeung Bu Haji. Tukangeunana Nyi Esih ngiclik nuturkeun bari nyusutan Cimata ku tungtung kabayana. Waktu ngaliwatan Sesak Cimanuk leuwih daun. Tembong dihandap belah kenca loba jelema nu keur ngarala batu ditungguan ku dua urang upas anu samagreng pakarangna. Lamun ceuk harita Nyi Esih leukeun nyidik-nyidik tangtu kabireungeuh di antara nu keur ngarala batu teh nyaeta Asmita nu harita geus diasupkeun ka bui lantaran perkarana geus diputuskeun ku Landrat. Hukumanana berat oge. Sajabana ti disalahkeun ngajual areng gelap, oge manehna didakwa rekabur. Malah leuwih berat pisan Asmita didakwa ngalawan ka pamarentah. Tapi teu kitu. Rupana masih tacani parengkeun pikeun papangih deui. Nyi Esih jongjon ngiclik tukangan Pak Haji Solih atuh Asmita nu keur jongjon ngalabatu. Teu luak deuk kaluhur. Tapi sanajan ditempo oge da moal telekkeun. Puguh kaayaan dirina Nyi Esih geus kacida pisan robahna. Waktu Pak Haji Solih geus truk-trak narumpang wahon anu ka Pasir Wangi. Asmita mah sabatur-batur jalma buian kakaraharanjat ti Cimanuk. Saterusna ting barengkot naranggungan batu dieusikeun kana roda nu geus sadia ngabagug di sisi jalan. Beres ngangkut grodog roda nu geus metung pinuh ku batu teh disusurung. Asmita jeung salah saurang baturna narik ti hareup teu beda we ti kuda roda. Usah koseh suku nojer ka tukang ngumpulkeun tanaga. Puguh momot roda sakitu beratna. Kitu jeung kitu weh pagawean Asmita saban poe. Awakna manigeus lestreng semu-semu hurik bubuhan mineng ka poe. Tapi sepirna ting berhil urat-uratna ranteng nandakeun gede tanaga. Kawantu pagawean salilana bebeuratan mun teu ngalabatu ka Cimanuk. Manehna ngadeger mek prekan batu dijadikeun batu koral kaperluan keur ngayuman jalan aspal. Hiji mangsa Asmita keur lalangkarakan dina tempat sarena. Kakarajol pisan tas lakon gawe mek prekan batu. Sabot ngadaguan loceng rangsom manehna gogoleran ngareureuhkeun kacapena. Lelembutan ngalayang kalemburna bruh breh narembongan. Komo anak pamajikanana mani kokolebatan teu sirikna napel dina bibir panon. Kacipta paripolahna sapopoe. Pamajikanana kaprak-keprek di dapur bari jejerewetan lantaran Ciuum ngoprek sagala dicabak. Angeuneun diawur-awur, Cipati dikobokan dijieun kaulinan. Brai gambaran sejen nemongan. Nyi Esih keur kurad kore diburuan. Ari gumilar keur teterlengan. Ulin dugla digle teu daek cicing. Baris sungutna ngocomang. Diselang ku ceceuleukeuteukan anu matak dedengeun. Budak teh keur meujeuhna cooeun.
Keur naraon kitu ayeuna. Boa langka manggih kejo aing mah. Piraku sugan unan make ngantep. Ongkoh nah imani ngalongok teh lembur teh. Geus teu aringeteun kitu. Atawa memang teu meunang. Jeung teu mata kaharti teh ku Abah. Di dieu eueuh ditanyakeun ka juragan sipir teu nyahoeun. Kapan sidik bareto teh dibawa ka Garut. Ceuk garentes Asmita bari neuteub ka luhur. Leok deui hatena inget ka anak pamajikanana. Garentes deui hatena ngocoblak. Esi nepi ka kieu geuning nasib bapa teh. Sing salabar we, sing tarawakal. Ulah kurang-kurang yang ngadua Esi. Supaya akang buru-buru bisa riung mungkulung deui. Gumilar. Heg ku Abah didoakeun ka Sep. Sing pait daging pang tulang. Cager, bager. Ulah nepi ka ngalaman seperti Abah hidup ayeuna. Keun. Naon-naon nu kaalaman ku Abah teh ulah nepi ka karandapan deui ku anak incu. Kaleneng. Loceng rangsum disada. Waktu anak burisa teh. Para hukuman teu sirikna paheula-heula. Pahibut maruru lokal tempat dahar. Gukgek dariuk dina bangku nyang hareupan piring kaleng anu geus dieu si sangu ditumpangan ku goreng pepetek jeung goreng tempe sakeureut. Angeun kangkung hera ngabagug di tengah-tengah dina panci gede. Amarah saurang deui teh. Kidibja anu minangka jadi kapalana nyentak nanyakeun. Dumeh aya sapiring deui kosong. Eueuh nu yang hareupan. Asmita tadi mah keur ngagoler. Nu saurang nembalan. Batur sakamarna eta teh. Gusur ka dieu. Na kudu diantaran ku aing ngalebok teh. Kijibja nyentak marentah. Emang sarua keneh jalma hukuman. Tapi dijieun kapalana. Lantaran di dinya teh panggarangna. Cindek nama jago manehna teh eueuh nu bisa ngelehkeun dipika gigis ku sararea. Leos nu diparentah teh indit nyamperkeun ka Asmita. Anu harita keur ngagoler keneh pok nyarita. Tak ayo dahar cenah. Mal dahar gitu. Dan harayang kuring mah. Ceuk Asmita ngareret. Culeos deui we. Nu neang teh balik laporan ka Kijibja. Atuh Kijibja teh teu wodu ngambek. Disangkana Asmita teh olo-olo sarta ngabangkang kana parentahna. Gidi gue manehna nyampeurkeun ka kamar Asmita. Sadatang-datang teh dan saparah deui gerawek we. Suku Asmita ditewak, durug-durug digusur. Sia teh nyatunya tuh bae. Nyara rese sia. Setan teh. Pokna bari telepot nyekel sukuna. Sakedapan mah Asmita teh teu bisa walakaya, puguh dibongohan. Sirahna digugulutuk dina ubin. Sedang leungeunna roroyosan. Jaba nyeri teh, reuwas deui. Puguh teu disangka ti tadina. Datang keluar, gar we pada nyengseurikeun ku sarerea. Asmita musatkeun tanagana dina dua leungeunna. Bareng jeung eta sukuna dikejetkeun. Ngagurinjal Malik.
terus loncat bari ngejetkeun deui sukuna. Jedak we tuh. Gado Ki Jibja kabeunangan. Katipu ku gerakan Asmita dina gaya mencek luncat. Alah. Ngalawan sia teh ha? Ki Jibja morongos, bari ngusapan gadona da sabengok. Untung letahna teu kagegel. Aduh, maaf Ki Jibja, ada sanes dihaja tuh. Asmita nembalan, bari taki-taki bisik Ki Jibja narajang. Maaf mata sia dulu kebraut. Hayang ngajajal aing sia teh. Boga pangarti naon sia teh? Setan. Bari sabrut we Ki Jibja ngirimkeun pereupna. Barang lol pereup Ki Jibja rek meupeuh irung. Asmita ngagentak jingkrak dina gaya hap-hapindah. Atuh Ki Jibja ngarandeg lantaran pereup teu nepi kana tujuan. Ngajago sia teh ha? Rasakeun deui yeuh. Bari sabrut deui nonyok. Asmita nu memang geus taki-taki. Rikat ngagiwar bari nyerongkeun kuda-kudana. Ki Jibja nyolontot ka tempat kosong. Tapi sakilat manehna geus ngawasa dirina. Bari ngarobahkeun kuda-kuda. Ki Jibja ngahiuk deui ngirimkeun pereup haneut anu joalna tigigir. Tapi Asmita teh eleh rikat, ngagentak ngangsorotkeun sukuna anu katuhu ka hareup. Dua leungeunna napal kana pigelang jeung siku nu jadi lawan. Sakecep. Ngadadak leungeun rek ditewak teh leungit. Sak. Dihanap teu kanyahoan aya pereup nyuruntul rek nembus ka kemplong. Asmita rikat ngagilirkeun awakna. Bari nakis ku leungeun katuhu. Tapi di luhur geus ngahiuk deui leungeun Ki Jibja nu tadi ngaleungit mangrupa hiji ancaman rek meupeuh hulu angen. Lep. Asmita dongko bari nyerong sakaligus nakis pameupeuh musuh ku kenca. Leungeun katuhu memehna nyebrut kana iga burung anu kosong. Rokaya. Ki Jibja geus ngarti kana pibalayieun. Maena rikat luncat ka tukang. Tapi kabentur mah teu burung. Tulang igana katoel ku dua ramo Asmita nu jeceng pikeun ngudag iga burungna anu ngajol ngajauhan. Najan teu parna tapi ngagetruk mah teu burung matak seueul. Alah. Bener sia teh. Rek ngalakian ka aing. Dan modar mah masuk gema dari aing teh. Rasakeun sia. Kapaksa Ki Jibja. Bongan kula teu meunang ampun. Walon Asmita. Ki Jibja nu boga rasa asa diheureuikeun ku Asmita. Teu ngomong deui. Seak we manehna narajang. Bereupna dibabuk lalaikeun kana pueuh ceuli. Asmita rikat ngagilikeun awakna bari serong sedeng huluna dibalieurkeun. Nu antukna Ki Jibja nyolontot nonyok angin. Sedang Asmita tetep dina kuda-kudana nyerong. Teu ngayakeun pamales. Ki Jibja nafsuna beuki ngagedur, beuki nya manehna boga rasa yen diulinkeun. Rikat manehna malik bari sakilat najong gado. Waktu leungeun Asmita gerak rek newak. Suku Ki Jibja rikat deui narik sukuna. Gapruk. Manehna ngarontok suku Asmita ditarik bari terus ditotogkeun. Koleang, gebut weh. Asmita nangkarak bengkang. Gabruk deui Ki Jibja ngarontok. Maksudna mah Asmita rek dicekek. Bari sirahna didagorkeun kana ubin. Tapi Asmita rikat. Dina gaya gorentel monyet. Atuh teu ampun deui. Disusut kana ubin. Cer we tina sungutna getihan. Lantaran gado ti catrok. Teu beda we ti bogu nyungkur. Yarek jeng. Asmita hudang deui. Nya kitu keneh Ki Jibja. Napasna duanana ngahegak. Bari ting pun cereng paperong-perong. Ting kuriling silih titen, silih sender. Teu beda we hayam jago parbut bikang. Itu ieu pada sieun kabongohan. Leuwih-leuwih Asmita. Lantaran kumanehna geus kajudi yen lawana rek mateni. Nu rek dalahar tungtung nama kabeh ngarogrog. Ngariung nu padungdung, kawas lalajo ngadu hayam we. Mangrupa buleudan, ngurilingan anu keur patelak.
nya kitu deui Tuan Hop kepala sipir ngaregreg jeung sababaraha urang sipir bawahanana bari ranggeteng ku pakarang nu keur gelut teh dihucuhkeun bubuhan palataran teh lega atuh samemena pisan anu ngadu tanaga teh gilak sebrut kijibda narajang deui dina gaya raksasa rek ngarugrugeun gunung leungeun duanana dipentangkeun ka hareup mangrupa gitikan anu kacida hebatna Asmita insap yen dirina diancam bahaya rikat Asmita ngalelepkeun sirahna ngepeskeun pibah laeun dina gerakan tipu monyet ngemil waktu awakna kijibda semudoyong ka hareup lantaran leungiteun sasaran sakilat beureum Asmita nonjok ke kemplong tapi kijibda oge memang lain jago sakatiga dina gaya nu kacida manisna manehna nyandet awakna terus melenting ka gigir saterusna ngajol ka tukang bari najongkeun sukuna kana sirah Asmita ngan Asmita rikat nyerong bari rikat newak suku musuhna karawak ditewak keneungna durug we kijibda nyentok satakerna sedeng ku Asmita dilesotkeun bolonyon salonton we atuh kijibda kabawa ku tanagana sorangan gebro sirahna neunggar sarigsig besi panto satakerna aduh keleper awak kijibda ngeleper bari ngoceak panona ti burearbun celik sedengkeun getih tina sirahna ngawor-wor lir pancuran kolosot gebru we kijibda namru dihin pinasti anyar pinanggih kijibda bobor karahayuan lantaran sirahna beulah neunggar sarigsig besi Asmita ngajengjen olohok nata simeuteun teu sangka kijibda nepi ka hanteuna nu ngarogrog sagedapan ngaguruh ribut teu puguh polah ngan Tuan Hop nu teu riuk-riuk manehna gorowok supaya newak Asmita rob Asmita pada ngaronom ku para sipir bari nodongkeun ku cubung bedil kana dadana ngarogrog kabeh mundur deui ka tempat daharna kalawan aya dina ancaman ku cubung bedil gukgek dariuk dina urutna Asmita digiringkeun bus diasupkeun ka kamar gelap gonjrang panto sarigsig besina ditutupkeun jebret dikunci ditutup deui ku panto jati anu kacida kanalna gerung ku Asmita kadenge aya mobil eureun hareupeun pangbuian kedepruk suara sapatu geus teg yen eta teh mobil nu ngangkut kijibda kanca dangu sadayana nyerelekna poe teu karasa atawa memang teu dirasa ku bakating betahna hirup di dunya betah sotenan dumeh we manggih kasenangan hirup saliuk beh boga rejeki bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah anu nungtun poho kana pibalikeun teu inget yen di dunya ukur ngumbara tapi lamun dikoreh ditilik kalawan taliti kangaranan manusia mah kabeh oge eueuh nu ngarasa teu betah hirup di dunya boh nu jegun boh nu kokoro tara aya nu poho kana nyawana sorangan ari lain jalma nu geus pecat iman geus teu inget ka pangeran sok aya kabejakeunana ngagulawing dina tangkal atawa ngalengleong malidkeun maneh lamun nu hirupna kajongjonan sigana loba
Oke biasana nu taya kakurang nu kitu teh. Sigana dunya nu sakieu gedena teh bogana sorangan. Tara ngalirik nu leutik, sungkan ngareret nu kekere. Da buktina jalma nu sangsara hirupna rendang di jalan-jalan, teu ieu jadi pikiran. Sakalian aya musafir ngadeukeutan panto imahna ge, gancang digebah direken hayam. Dah nu kitu meureun nu disebut poho kana pibalikeun teh. Hirupna di dunya ngan ngagugulung kasenang dirina. Teu daek ngalakukeun jasa pikeun nulung ka sasama. Anu engke di mana geus balik ka asal teh, geus tangtu bakal dipenta tanggung jawabna. Kumaha keur waktu hirupna di alam dunya. Tapi teu kabeh manusia kitu patekadanana. Sanajan teu loba nya aya oge hiji-hijieun nu eling kana pibalikeun. Tuluy nyaliksik ngilik-ngilik kaayaan dina pribadi. Nu antukna timbul pananya dina hatena. Geus boga naon pibekeleun pikeun engke mulang dumeheus ka Zat Khaliqul Alam. Mangkaning cenah mun maung paeh ninggalkeun kulit belangna, gajah paeh ninggalkeun gadingna, ari jelema paeh ninggalkeun naonana lamun keur waktu hirupna teu ngalakukeun amal ma'ruf nahi mungkar. Saperti kayan Mang Dekong nu hirupna beunang disebutkeun salilana ngalakukeun mimpitu. Dumadakan hatena dipasihan muka ku Pangeran. Maena ayeuna jadi inget kana pibalikeun insaf yen kalakuanana nu geus-geus teh eta kabeh moal luput bakal aya baritunganana. Di dunya bisa babalicetan, asal rikip, asal pelit, nya bisa oge lepas tina hukuman. Tapi di akhirat sanajan perceka, najan pintar, geus moal bisa ngepeskeun hukuman pangadilan Pangeran. Ieu sababna nu matak manehna babalik pikir, malah satemen-temen nama boga pikiran hayang robah patekadan jeung kalakuan teh. Nu jadi marga lantaran mah ku ayana manggihan gumilar tea anu ku manehna dibere ngaran Wijana. Unggal manehna manggihan Wijana nu ayeuna geus dianggap incu. Dak dumadak sok eling kana sagala laku lampahna nu teu bener. Oge lamun seug neuteup beungeut incuna, hatena bet sok ngarasa era sorangan. Beungeut budak siga nu nganaha-naha boga aki bet jahat kalakuanana. Dihitung-hitung geus aya kana 5 tahunna Mang Dekong eureuna tina sagala kalakuan anu maksiat teh. Cicingna ayeuna geus teu dipadepokanana. Tapi tetep ranggeuna di Tanjung Pura nurut ka adina nyaeta Bisubiah. Malah usahana oge ayeuna mah milu jeung Mang Uhro ngamen doger singkayo. Ngan Nyi Asmi alias Cilegeut tara mimilu teh lantaran bareto 2 tahun katukang manehna kapareng boga salaki kaki parta urang Cigasti. Malah mimiti tepungna oge nya waktu keur ngamen ka Cigasti. Sanggeus kawin Nyi Asmi dibawa pindah ka lembur salakina. Gumilar dibawa dapuguh geus dijieun anak pituin. Malah najan ayeuna budak teh umurna geus nincak 8 tahun. Sama sakali teu nyahoeun yen Nyi Asmi teh indung kukutna. Nya kitu deui Nyi Asmi ka Gumilar teh geus teu asa ka anak kukut, asa ka anak pribadina we nu beunang ngaberejelkeun sorangan. Anu matak dinamika nyaahna teh henteu kapalang, geus bogoh dahar pakena.
jasmanina oge dilatih. Gumilar digembleng ku indungna, diwarah maen po. Ulin Tanjung Pura ciptaan akina nyaeta Mang Dekong. Atuh ku Kiparta diwarah maen po ulin Cimande. Ki Punuh Darga nyaeta guruna Kiparta. Jadi teu kudu heran lamun Gumilar tikeurna leutik keneh manehna bisa ngawasa ulin maen po nu lain lalaworakeun. Dina teuneung ludeungna moal aya tandingna cacak budak mah. Da kumaha atuh. Dina 2 minggu sakali Gumilar teh sok dibawa nanjak ku akina. Nempo urut padepokanana di puncak Gunung Talaga Bodas. Malah nya di dinya pisan. Dinu datar teu jauh ti makplakna Cai Talaga. Gumilar digembleng jasmani katut rohanina. Memang nya Mang Dekong hayang boga incu nuli-nuwih dina sagala-galana. Saluyu jeung ngaranna Wijana. Memang ku gemblenganana ieu 3 jelema. Ku indung bapana jeung kudu jadi aki. Gumilar aya onjoyna lamun dibandingkeun jeung barudak pantaranana. Boh dina pangabisana, boh dina kawanina atawa dina ludeungna. Gumilar estuning percaya kana dirina pribadi. Tanda-tanda kalemesan budina geus tembong ti keur ayeuna keneh. Jiwa kapamimpinanana geus ebreh bisa dititenan sapopoe. Lamun kabeneran aya babaturanana garelut lantaran parbut kaulinan, ku Gumilar sok gancang dipisah. Lamun nyeung nu jajaluk, sanajan manehna keur anteng ulin, nyilang heula bari ka imah. Dina datangna deui bari jeung ngeupeul duit sapeser atawa sasen. Mun teu kitu manehna mawa bungkus sangu, ngajak meunang menta ti indungna pikeun mere nu bara maen. Kanca dangu, sakali mangsa di lembur Cigasti aya anu pasea. Encek totol babah santung pacenta-centa jeung Bi Umi. Nu jadi lantaranana mah pedah geus 2 minggu Bi Umi teu bisa mayar hutang. Lantaran salakina geus meh sabulan dagang bako ka Bandung. Tacan jol keneh bae balik. Ari encek totol teh nyaeta babah santung tukang ngiriditkeun barang atawa ngarentenkeun duit. Nu datangna ka Cigasti teh saminggu sakali. Lamun nyirian nu geus mayar sok ditotol atawa dicap dina bukuna. Ieu sababna nu matak sok disebut encek totol oge. Maksudna mah encek tukang ngiriditkeun atawa babah pinring. Haya, bilang aku atuh, teu bisa mayar. Lui sakaitu wae mah. Kuling, kulu ulah wae kali ya. Atuh mah belum rekna kalinya mung mayar utang. Cek si babah bari poporongos. Lain hayang mayar babah, can boga duit. Geus boga oge, atawa geus datang salaki kuringnya tang tu dibayar. Ulah kasienan. Bi Umi nambalang. Hanya minggu walakang cenang ale maya engke. Ayeuna leuy engke leuy. Ban kosong gampang. Tapi maya halese. Ngolong ada nipu ali. Adil luwe suan mah. Ayo ware aduh. Imah ke maya na utang. Si babah saterusna ngecebrek. Malah nitah ngajual imah sagala. Alah. Nah, babah teh. Aku belegug teh. Cek kuring oge engke datang salaki. Maka jeung nuduh rek nipu sagala. Rek ngajeblug sagala. Jeung ngahina pisan maka jeung kudu ngajual imah. Dasar Cina ngomong teh. Jangan calangap we.
Cek Bi Umi teu ngeunah hatena, bongan disangka rek nipu. Teueuheun cenah kulup. Latang salaki. Ada nipu meuleuh nya. Hah? Ulah latang salaki. Kuliah mah teu ulusan jeung salaki. Heuh naon atuh nu kudu dipake mayar? Ari eueuh. Bi Umi morongos. Ha naon be? Heuh mayarna mah ladang salaki. Si babah nyentak bari morongos. Si babah nu memang geus nafsu ti tadi keneh, peda boga rasa diheureuikeun ku Bi Umi. Amek lain dikieuna, dumeh disebut Cina loreng. Sasatna nyarekan, nyabit bobogaanana. Bari norostos nyarekan anu teu pikahartieun, manehna ngulang-ngulang eloan kawas rek neungeul. Gumilar nu ti tadi nempokeun nu keur pacenta-cental. Mireungeuh Bi Umi kawas rek diteungeul, gancang manehna nyampeurkeun. Ngarasa teu tega meunang panandasa. Ulah jeung neungeul babah. Ngambek mah ngambek we atuh. Ceuk Gumilar. Alah. Anak kecil sia, pipiluan. Nyingkah sia. Si babah beuki nafsu, dumeh ditemrong ku bolon. Nyalain pipiluan, tapi tong kitu atuh babah. Gumilar megatan si babah. Ulang aja sia. Hayu nikah, bisa dipukul. Si babah molotot bari ngulangkeun eloanana. Babah nu kurajan mah, lalaki rek mahal awewe. Setan sia. Kapayat. Kaplok sia. Berhiuk we eloanana dibabukeun. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.